dunya ayat
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu sarang sanyana la yadillu moal hina mawalait jalma anu dimulyakeun ku Gusti wala ya'izzu sarang moal mulya man adait jalma anu dihinakeun ku Gusti Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu sarang sanyana la yadillu mu'alina mawalai jalma anu dimulyakeun ku Gusti wala ya'izzu sareng mu'alina Bismillahirrahmanirrahim. Ya naonnya salah satu hal anu penting anu aya dina doa kunut. Saur dina doa kunut teh wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Ieu kedah memang jadi prinsip urang dina menjalani kehidupan. Kan kunut subuh di awal waktu subuh pas pagi hari urang tetes punya kesadaran bahwa la yazillu mawalait moal pernah hina manjalma walaita anu dimuliakeun ku Gusti sanajan dihina-hina ku sakabeh jalma anu aya di kolong langit tetep lamun ceuk Gusti Allah kudu mulia mah bakal mulia. Jadi patokana kamuliaan sareng kahinaan teh mungguh Gusti Allah. Di awal kene urang pas subuh di pagi hari teh urang tos punya keyakinan seperti itu. Mengaktifkan kembali kesadaran urang bahwa moal hina jalma nu dimuliakeun ku Gusti mah nu penting urang mamaweula ka Gusti, bener urang dina mamaweula ka Gustina sanajan dihina-hina ku batur. Sakabeh jalma tetap di hadapan Gusti Allah mah mulia. Da kemuliaan mah tuh walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan anu sabenerna mah kagungan Gusti Allah. Gusti Allah tadi dipasikeun walirasulihi ka rasulna ka kangjeng Nabi. Walil mu'minin sareng ka pirang-pirang jalma mukmin. Teu lamun urang hayang gaduh kamuliaan mah urang teh kedah jadi zaman iman. Sebab saur Gusti Allah dina Al-Qur'an gitu. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ngan kagungan Allah hungkul ari kamuliaan mah. Sareng kamuliaan teh dipasihkeun ka rasulna kangjeng Nabi. Walil mu'minin dan ka jalma-jalma iman. Ngan walakinnal munafiqina la ya'lamun, tapi jalma-jalma munafik mah teu nyarahkeun. Teu nyaho. Teu boga patekadan seperti itu. Urang teh diawali dengan naon kesadaran seperti itu. Mengawali aktivitas urang. Urang kan di awal-awal kapungkur dina Bidayatul Hidayah urang terus dijelaskeun ku Imam Ghazali bahwa ketika bangun pagi teh urang kudu boga niat hayang memberikan manfaat ke batur atau minimalna urang teh teu merugikan orang lain. Eta teh pahalana sami sareng jihad fisabilillah. Ketika urang isuk-isuk boga naon teh kesadaran ngazam seperti itu pahala teh seperti pahala jihad. Keun pahala jihad. Komo bari jeung dilaksanakeun deui didinya. Patekan pangazaman itu teh urang kan ngazam.
sapanjang bentak salila bentak rek ngamanfaatkeun jam muslimin rek ngajauhkeun madarat ti muslimin. Dina buktina aya ngomongkeun batur, nah eta mah beda deui kasusna gitu. Aya naon teh aya nyeleding batur kumaha bae gitu. Eta mah beda deui kasusna. Kan urang eta mah hilaf urang. Eta mah hilaf. Tapi memang di awal bisa yang bisa tertusku. Wala ya'izzu man 'adait, sareng moal pernah mulia man 'adait jalma anu dihinakeun ku Gusti. Sanajan di agung-agung ku sakabeh jalma tetep mun Gusti Allah mah hina. Teka tingali teu ditembongkeun kahinaan di dunia engke di akhirat. Di akhirat mah kabeh dibukaerkeun. Kabeh bakal ditembongkeun. Nu hina nu mulia mungguh Allah teh. Nya ayeuna katinggalina jalma mukmin teh jiga anu teu mulia gitu nya, jiga tertindas. Mungkin bae di dunia mah ada dunia mah lain tempat pembalasan. Kayak di akhirat tempat pembalasan mah. Dunia mah tempat cobaan, tempat ujian. Tapi tetap ari ajaran Islam mah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ari Islam hakikat Islam mah tetap pasti selalu ada di atas. Moal aya anu bisa mengatasi Islam. Moal aya anu bisa ngaluhuran deui agama Islam. Ari dina segi ajaran, tapi dina praktekna kadang kan anu muslim teh henteu bener-bener ngajari, ngamalkeun kana ajaran-ajaran Islamna. Wihan deui ieu kesadaran urang ti bangun pagi saenggeus nyepa salat subuh teh la yadillu mawalait wa la ya'izu man adait. Moal hina jalma nu dimuliakeun ku Gusti, orang bener-bener ngabakti ka Gusti moal hina. Wala ya'izu man adait, sareng moal mulia jalma anu dihinakeun ku Gusti. Sanajan pangkat jabatan luhur tapi teu ngabdi, teu ngabakti ka Gusti mah teu aya naon-naonan. Da batasan atanapi ukuran kamuliaan mah jelas dina Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia-muliana di antara saenyana nu pangmulia-muliana di antara aranjeun kabeh teh nya nu pangtakwana. Saha nu pangtakwana? Jelas paling utama nu Kangjeng Nabi heula. Ana atqakum billah wa akhsyakum lillah. Wa alamukum billah. Kami ya cenah nupang takwa ka Gusti Allah, nupang sieun ka Gusti Allah, nupang nyahoana ka Gusti Allah kami sareng Kangjeng Nabi. Ya sabawah Kangjeng Nabi mungkin aya para malaikat, para nabi-nabi, terus para malaikat, terus para sahabat Nabi anu khulafaur rasyidin teh. Teh engke di Nabi Dayatul dina Riyadul Bani'ah dijelaskeun bahwa keunggulan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman teh unggulan ka awamna malaikat anu umum. Kan malaikat ge aya naon pembesar-pembesarna. Jibril, Mikail. Nah, eta di antara pembesar malaikat. Tah, lamun malaikat-malaikat anu biasa mah, malaikat-malaikat nu sanesna tetep muliaan keneh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mungkin dina Riyadul Bani'ah dibahas. Itu kemuliaan. Dan malaikat mah diciptakeunna tanpa aya nafsu di ibadah. Ari jalmi mah daek ibadah teh deui gitu. Aya nafsuan. Sakola. Urang bereskeun heula ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kamari pisan wong kemis kamari urang tos uninga sapali kode etik tapi adab seorang alim teh kudu kumaha sih gitu. Kamari tos dijelaskeun 7 sedangkan adabna teh aya 17 jadi 10 deui ayeuna barang bereskeun. Kintos beres ngajelaskeun adab seorang alim, seorang ajengan, seorang kiai, seorang ustaz meureun. Ngajelaskeun santrina kumaha adabna seorang anu ngaji, anu santri gitu nya.
Kim dijelaskan sampai beres ieu. Wa islahul balidi wa islahul balidi nu kadalapan mereskeun jalma anu beuleuh memperbaiki ngabebenah jalma anu beuleuh bi husnil irsyadi kalawan panghuruk anu sae kan jalma teh nya teu sadayana hencer otak teh nya. Ayeuna seumpama seorang alim, seorang kiai, seorang ajengan mendakan santri teh nya diurukan sabaraha teh angger we kitu deui. Seueur caritana nya. Ngabebenah jalma bodoh gitu nya kalawan pangguruk anu sae. Nya diberesanana, dibebenah tina kabodohan teh kalawan sing sae ngawurutan teh. Ulah naon ngaranna teh nya? Ulah gampang emosi gitu. Emosi gitu. Kan yang memang kan kadang gitu nya. Sakurang-kurangnya mah gitu nya. Diurut geus contohan sabaraha kali gitu deui. Gitu ya. Kurang-kurang waduh gitu teh. Tak kode etiknya gitu ada bener seorang alim teh. Ngawurukan teh sing telaten gitu nya. Mereskeun hoyong memperbaiki jalmi anu bodoh. Ya, sing telaten gitu nya, jalmi-jalmi anu bodoh. Nyata kadang rata-rata gitu nya sanes rata-rata gitu nya. Seueur ka pendak lamun budak pinter sok dikasakala umumkeun. Oh, kapungkur nya nuju di pasantren keneh gitu. Ari nu abdi guru putra, nya putra nu pinter abdi mah dikuliahkeun. Ari anu pas-pasan gitu nya sareng pas-pasan ka handap otakna teh gitu nya dipasantrenkeun. Dipasantrenkeun. Maruk ilmu pasantren teh gitu nya teu butuh kecerdasan. Justru anu kudu nu dipasantren anu kudu calerdas gitu. Soalna pemahamanna gitu. Dibutuhkeun pisan pemahaman. Nya seueur gitu ya anu seperti itu. Jadi pasantren kan. Ya tapi teu aya lepatna gitu nya. Teu aya lepatna bade nu pinter, bade nu bodoh tetep nya ngaos mah. Bodohna berarti bodoh alewoh gitu nya ari hoyong ngaos mah. Lamun keur mah bodoh tapi teu daek ngaos nya bodohna bodoh kata pawayo teh. Watarkul harodi nomor kasalapan ninggalkeun ngambek ulah ngambek alaihi kasih balid eta ngaranna ge nya teh tiasa budak teh teu bisa corekon ambuk beak karep gitu tapi kalau dasar si bodoh begitu kode etiknya tuh menang gitu itu seorang ajengan tuh siap mau atau cina dia aja gitu ngerti dikasih kapungkur aya cerita seorang Imam Ibnu Hajar cerita nu masyhur Imam Ibnu Hajar ngaos lami ngaos teh itu biasa baturnya cek asara mah geus senior tapi kaelehkeun kudu karek ieu gitu ku junior. Cenah masa nila teh cenah asa nya ngaji nila teh asa teu beuneuhan cenah balik ke balik pas balik di tengah jalan teh ningali aya batu ka kecelakaan ku cai sakecelak terus ini sakecelak di pikiran dah Ibnu Hajar teh batu sakit itu asna di kecelakaan sakecelak terus sama nepi kalegok ari otak urang teu sateas batu piraku cenah terus diurukan teu asup akhirna uih deui itu nya balik ka popong nya terjadi eureun teh akhirnya jadi imam besar, jadi ulama besar.
asal dipilih si karacak ninggang batu ya jadi legok. Begitu pun ya, dilatih kecerdasan itu. Tetapi memang aya gitu nya naon teh tips-tipsna supaya meningkatkan kecerdasan. Termasuk salah sapali ulama al-qahwatu muzkiyatun lil fahm. Al-qahwah, al-qahwah. Kopi eta teh merangsang kecerdasan. Kopi teh ya sahur ulama dina kitab Fathul Majid naon saurna ya secara umum lah gitu tiasa kahatos ke urang lamun ngopi teh urang jadi ceng hardi biasana ceng hardi ketika otakna pres gitu nya jadi pres deui bakal bari asup mentak para sufinya ahli tasawuf sok ngararopi tak sanggup tak sanggup lain ngopinya kemawe malah gitu beda-beda dari terbiasa ngopi mah gini ya jadi mulas teh gitu tong dipaksakeun gitu ya aya lah gitu tips-tips kecerdasan awas dina kita cara menambah kecerdasan tah urang sebagai seorang alim lamun urang ngawurukan budak teh nya diwurukan anggar watarkul harodi alih ulah ngambek ulah dicari kanan gitu ulah dicari kanan bisi pundung buah engken eta nu ngangkat leungeun urang teh nah kan gitu gini bahkan saur sapali guru mah kieu lamun urang ngawurukan budak teh teu ngarti atau budak teh teu nurut urang malah ngambek pariksa deui niatna jangka hati-hatian gitu ya pariksa deui niat urang ngajarkeun naon urang teh hayang diturut urang hayang diturut teh atau urang teh memang hayang ngajarankeun parentah agama pikeun ngawuruk itu kembali ya jangan naon teh introspeksi refleksi diri lamun ubak ambek we teh ya ari ngambek sakali dua kali mah wajar gitu nya sakali dua kali wajar teh maksudna si budak teh ketika melakukan kesalahan teh ya memang urang teh kedah menampakkan hal anu naon teu setuju tapi ari ngambek wae mah tah gera ngaca deui lah gitu bener teh urang teh kitu nya ngawuruk teh memang anu lamun setiap ceramah teh ngambek nyare kanan gitu nya semua teh ye udah tingali deui gera kitu nya ngenteng deui hati-hati watarkul anafati jeung nu ka-10 ninggalkeun mumpang naon mumpang embung malas ninggalkeun embung min qaulila adri tina ngucapkeun la adri nya beureun mah kieu ulah sampai embung ngomong la adri teh naon aku tidak tahu. Jangan sampai tidak mau mengucapkan aku tidak tahu ketika memang tidak tahu. Namanya seorang alim teh model kamari geuning ari ngagiring jenazah non muslim kumaha hukumna. Kela ari pemerintah mah menang meureun. Ayo dipaksa-paksa kitu teh. Menang. Nya maksudna teh karena mah bingung nete gitu nya coret nete rada ragu sehingga tiasa mastikeun teh gitu tiasa mastikeun kedah ditinggal dicoret nah tapi teh terjawab kitu heula di PR-keun kan kamari teh nya jadi antaranya seperti itu ya memang kode etiknya adabna seperti itu bahkan wasiat-wasiat di para guru hampir sadayana guru lamun aya nu nanya teu nyaho urang teu nyaho ngomong itu Kangjeng Nabi wae saur Sayyidina Abdullah bin Umar
kantos hiji lalaki naros ka Kanjeng Nabi. Ayyul biqa'i khair ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tempat apa yang paling baik? Tempat naon anu paling bagus? Wa ayyul biqa'i syarr, jeung tempat naon anu paling buruk? Kanjeng Nabi can dipasihan ilmu na ku Gusti Allah. Ngajawabna kumaha? La adri hatta as'ala Jibril. Buka itu terang orang taros kemula ka Jibril. Jibril ge teh apaleun? Jibril ge nyarosna la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Buka teh apa cenah junjungan. Dan masalah kasayan munggu Gusti mah di tempat nu saya munggu Gusti mah duka cenah. Abdi ge teh acan dapat info dari ring 1. Ya kumaha lah gitu. Da acan kadu ilmuna urang taroskeun heula ka Gusti. Ku malaikat Jibril taroskeun ka Gusti Allah. Dari Gusti Allah teh khairul biqa al masajid. Pang saya tempat mah masjid. Sababna masjid mah tempat sujud, tempat ibadah, tempat belajar, tempat zikir macam apa saja gitu. Wa syarrul biqa al aswaq. Ari pangburuk-burukna tempat mereka pasar. Soalnya pasar mah banyak penipuan. Banyak sumpah palsu. Oh, awet di bawah marambet, kuat dibuat moal luntur di bawah tandu. Wow, gitu di kaki itu geningnya. Seperti bahasa. Kamu tukang obat mah bahasa itu kuatan. Sok aya kebohongan terselip. Seueur kebohongan terselip. Minta nupang saya tempatnya masjid, nupang burukna pasar. Tapi ada teh lain berarti orang ulah ke pasar gitu. Ari priyogi ke pasarnya priyogi. Angkat we ke pasar. Mun secukupna. Da Kangjeng Nabi oge kantos ke pasar. Ngan Kangjeng Nabi tara digorowokan di pasar. Di pasar wae tempat gogorowokan, Kangjeng Nabi mah tara ngagorowok. Wala sokhoban fil aswaq, Kangjeng Nabi mah tara ngagorowok sanajan di pasar. Kan pasar mah rame tempat gorowok-gorowok. Kangjeng Nabi teh gogorowokan. Ieu mah di pasar lain. Ora gogorowokan lain. Itu Kangjeng Nabi dicontohan ku Kangjeng Nabi. Dan memang kan sekali deui. Kangjeng Nabi teh ngawariskeun ilmu teh kahiji aya ilmul aqwal. Aya ilmul af'al atau nabi ilmul a'mal, aya ilmul ahwal. Nu diwariskeun ku Kangjeng Nabi kan ilmu. Faman akhazahu akhadha bihadzin wafir. Jalma anu tiasa ngalap ilmu maka bener-bener nyandak ngalap karena bagian anu sampurna sareng Kangjeng Nabi. Tah Kangjeng Nabi teh ngawariskeun ilmul aqwal. Cariosan-cariosan Kangjeng Nabi anu eusina ilmu da cariosan Kangjeng Nabi pasti benar. Sering dicarioskeun la yakhruju min hadza illa al-haqq. Berisyarat kana lambena Kangjeng Nabi. Teu kaluar moal pernah kaluar tina lambe ieu kecuali perkaraan hak dari Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah ilmul aqwal, cariosan-cariosan teh janten ilmu sabab merupakan perkaraan hak anu diucapkeun. Ilmul a'mal, amal Kangjeng Nabi diwariskeun Kangjeng Nabi kumaha ibadahna. Shallu salata muwaddi'in. Geura salat anjeun salat muwaddi'in seperti salat jalma rek pamitan. Bahwa ieu salat nu terakhir teh. Bahwa urang ieu salat nu terakhir teh. Kumaha lamun momen terakhir teh malah wah gitu nya. Malah leha-leha malah urang teh non mentak ini sapali imam di Mesir mah sok itu tah imam di Mesir sama salat esok wasallu salata muwaddi' cek bahasa urang mah tau geura salat mah jika salat anu rek pamitan anu kira-kira ieu teh salat terakhir ieu merasa urang teh boga perasaan gitu lamun urang boga rasa terakhiran kalau biasa di poakeun nya pamit terakhiran amal Kangjeng Nabi. Bahkan Kangjeng Nabi mah ngadegnya juga ngomongin lagi hatta tawar wamat kodama sehingga kaki nanti bengkak. Kaki Kangjeng Nabi ibadah wangi.
Hari orang mah bengkak teh patah. Terus ahwal akan Nabi, tingkah akan Nabi, kondisi akan Nabi. Ini sifat-sifat batin akan Nabi. Yang Nabi penyabar, pemaaf, akan Nabi selalu nyaah ka umatna. Tadi ahwal anu memang diwariskeun ku Kanjeng Nabi. Sehingga ulama teh aya ulama anu ngawaris kana aqwalna. Apa karena seueur hadisna qala Rasulullah. Tapi kadang teu nampi waris kana amalna. Bahkan sehingga teu nampi waris kana ahwalna. Aya nu sawareng-wareng aya nu sampurna. Wal kamil wal jami'u lil kulli. Anu sampurna mah ulama anu sampurna mah biasa ngumpulkeun kana sadayana tadi. Nampi waris ti Kanjeng Nabi teh ilmu aqwalna, ilmu amalna sareng ilmu ahwalna. Sehingga urang ge pamininggal ulama teh kapungkur di RT 14 kami dapat meni. Urang teh ngabarengan nu kudu dibarengan calik ku urang teh. Nya ulah dipisahan. Kita jalma man zakarakum billahi ru'yatuhu. Orang anu ketika ningali teh urang jadi eling ka Gusti Allah. Tuluy wazadakum fi ilmikum aqwal mantikuhu. Cariosan teh nambahan ilmu teh. Sanes ngan saukur heureuy nu kadang dampak positif dampak negatifna ceramah aya heureuyan teh nu ingetna teh heureuyna. Ka ingetna teh aya heureuyna kadang gitu. Betul eta nu teh. Ya aya dampak negatifna gitu nya. Kami aya heureuyna teh. Bahkan sanajan sakedik nu heureuyna tapi eta nu sok ngarap teh. Ari ilmuna itu sak jarang. Terus non wa tudzakirukum bil akhirat wa zakarakum bil akhirati amaluhu. Sareng amal-amal teh mantap ngalingkeun urang ka akhirat. Urang sehingga pamiringalinya seorang buya, seorang mama kudu tiasa tah meunang kana ahwalna, meunang kana aqwalna, meunang kana amalna. Atau minimal ku ninggal wungkul da ulama-ulama kapungkur ulama salaf gitu nya naon namina teh nya kaajengan teh sowan lain hayong naon teh dinasehatan hayang naon hayang ningali wungkul ku ninggalina ge geus gitu nya jadi semangat ulama kapungkur mah gitu teh kumaha tuh urang ayeuna da ustaz-ustaz teh gini maksudnya bala bongkor ieu mah ustaz teh mah bongkor wungkul teh ari ustaz teh mah bongkor mah saur Imam Ghazali nya saumpamana da memang can sampurna teh can lebih kana batas minimal saur Syekh Abdul Qadir Jailani dina manaqib wala yanbaghi li faqirin an yatasadda wa yatasaddaru li irsyadin nas illa in a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluki wa hikmatal hukama. Musak manakiban sok awas teu pantes hiji jalma maju ngabimbing jalma ngurus umat kecuali kami dipasihan tilu perkara ku Gusti Allah. Hiji illa in a'tahu Allahu ilmal ulama, ilmu ulama. Majina bener. Wa siyasatal muluk, jeung siasat para raja. Politik para raja. Pinter politiknya. Apa karena masalah politik? Wa hikmatal hukama, jeung kebijaksanaan orang-orang yang bijak. Oh, itu ieu. Anu memang sampurna mah. Kan urang mah kusaha ustaz apa bongkor teh aja. Duka ilmu ulama na ge duka beunang duka encan. Ya saur Imam Ghazali, lamun memang urang kalebet kana ustaz tambah bongkor, di antara carana nyampaikeun keterangan teh ulah berbelit-belit teuing. Ulah direka-reka teuing. Ibaratna kieu
jalma anu kahuruan di mana anu kahuruan urang teh malah pengumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, informasi penting. Api adalah si jago merah yang bisa melalap apa saja. Tanpa gitu loh. Tanpa disangka, tanpa diduga, ternyata rumah saudara kita kebakaran. Kan lain tadi itu ya udah manten gitu. Padahal langsung kahuruan gitu. Langsung gitu. Ya sudah kamu jadi gitu lamun urang geus datang mabongkor teh gitu nya tong seueuting kan itu ka dieu nya. Da rata-rata urang mah nya ustad-ustad ieu ustad mabongkor unggul lamun cek akang mah kata jeung batok. Kata jeung batok ustad mabongkor. Nya ustad mabongkor teh can tiasa nanti can dipasihan tilu perkara ieu. Ilmu ulama siasatul muluk hikmatul hukama. Ieu abad. Nah, pokoknya mah nomor ka 10 teh ulah embung ngucapkeun la adri teu terang. Atawa wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ari sauning abdi mah kieu dina coretna ngan hakikatna mah ya wallahu a'lam. Wah, sorful himmati jeung molahkeun hate pasejaan ila sa'ili kanu naros wa tafahumu su'alihi jeung ngalap paham pertanyaanna si sa'il muka 11 ketika anu naros perhatikeun leres-leres gitu maksudna teh fokus karena ucapanana ulah main potong wae can beres nanya teh geus langsung dijawab. Kode etik seorang alim teu sapertos kitu kode etik adabna teu sapertos kitu bereskeun heula boa aya kata kunci nu can ka carioskeun langsung dijawab wae gitu nya itu jadi salah ngasihan hukumna kan kita terus kupingkeun regekeun sing leres bari jeung di kieu bakal aya pertimbangan ningali kana naon teh situasi dan kondisi gitu nya ieu teh memang aya dua kawal sebenarnya teh lamun dianggo kawal nu ieu ningali anu narosna kieu bakal kieu bari jeung dina kasusna sebenarnya aya kata kunci anu menjadi kunci dina pertanyaan karena itu jadi pertimbangan nya artina mah simpel nama lamun aya nu naros ketika urang menjadi seorang alim regepkeun dugi ka urang leres gitu terang naon maksud pertanyaan wa qabulul hujjati jeung narima hujjah lamun urang keur diskusi atau debat diskusi dengan tujuannya melahirkan kebenaran lain diskusi hayang paagung-agung hayang ngelehkeun batur. Nah, zaman kiwari mah geus hese diskusi atau debat anu memang ingin mencari kebenaran teh. Bahkan Saur Imam Ghazali seueur pisan cenah madaratna debat. Madaratna debat. Lamun kira-kira can siap mah can mahi ilmu debatna kan aya aturanna teh aya ilmul adabil bahsi wal munazarah. Ilmu adab ketika orang berdiskusi jeung debat. Aya ilmuna gitu. Lamun can ngaji ilmu eta mah ulah wani debat. Soalna naon ke debat teh jadi mukabaroh, ari mukabaroh teh paunggul-unggul hayang ngeleh-ngelehkeun hayang ngelehkeun batur sedengkeun tujuan utama debat teh lain jang hayang ngelehkeun batur, tapi ingin mencari kebenaran. Seperti para guru mah nyarioskeun sering nyontohan teh kieu. Urang cenah di Kobong ya, kabeh keur lapar. Kastrol teh duka ka mana leungit. Rek masak. Bebarengan masak. Ngan masakkeun nu kudu make kastrol. Sok teh angan bebarengan kastrol. Anu manggih kastrol, bunga manggih kastrol. Anu teu manggih bunga kastrolna kapanggih. Tah eta diskusi atau debat anu sabenerna mah kitu.
Lain berarti anu manggih dalil manehna asa menang jadi sombong, anu teu boga dalil manehna merasa itu seperti itu. Nya kembali deui lah lamun aya dalilna tampi tong isin-isin. Wal inqiyadu jeung tunduk lil haqi kana perkara hak. Lamun aya kebenaran ti saha wae, iraha wae jeung di mana wae, urang teh kudu memang mengikuti kana kebenaran. Carana kumaha mengikuti kebenaran teh birruju'i kalawan kembali ilahi kana al-haq, kebenaran. Indal hafwati nalika salah. Ketika orang salah, salah nyurah, salah nyarios atau salah paham lah gitunya. Dina hiji permasalahan teh aya we anu ngalereskeun. Batur teh barijing memang leres deh gitunya. Duduk perkarana seperti itu, maka orang kudu mengikuti kebenaran. Kode etik seorang alim seperti itu. Ulah bahasa nanti ada orang ge ngaji. Nah, lamun aya bahasa kitu teh kade gitunya hati-hati. Hati-hati. Bisi timbul tina kasombongan. Bisi timbul tina sifat sombong, bahaya. Nya lamun memang laras aya dalilna bener deui kitu nya dicaroskeun duduk perkara teh, tapi kembali ikuti kebenaran. Satu bahkan di dia teh bahasana wa in sadaro miman huwa asfalu minka sanajan kebenaran teh bijilna ti jalma anu sahandapeun urang. Baik sahandapeun umurna atau sahandapeun ilmuna. Ari kebenaran mah tetep urang kudu diikuti. Sehingga urang teh sebagai seorang alim teh mah ulah keukuh-keukuh kudunya hanya naon cenah mah masandeng ge hanteu. Padahal mah bener nu dicarioskeun teh. Itu mah gengsi we, mung nerima kebenaran. Harus menerima kebenaran. Tunduk pada kebenaran dengan cara kembali pada kebenaran ketika salah. Aya nu ngingetan tadi lepat gitu nyurahna, tadi lepat pemahamanna, tadi lepat naosna atau tadi lepat midamelna. Nu leres mah kieu. Nah, teu ditampi. Wa man'ul muta'allimi jeung nyegah santri an kulli ilmin tina saban-saban ilmu yadurru anu ngamadaratkeun ka si muta'allim, ka santri. Santri teh ulah diajarkeun ilmu-ilmu anu mantak bahaya. Membahayakeun. Santri nu can mahi mah ulah wakal diajarkeun ilmu kebal. Anu dasarna can kuat mah gitu nya. Bisa dipakai kabatur gitu, bisa dipakai gelut. Dan memang rata-rata gitu teh. Lamun masih anyar kan masuk asa hayang gelut ajian Braja Musti, ajian napak sancang ngomongin. Pamanya itu pamaji jeung saja bakna. Teh lamun sakurang-kurang lamun dasar agamana can kuat, teh hayang ribut wae. Ningali batur teh hayang ngajak perkara wae, ngajak pisan. Hayang ngetes. Padahal itu kan jang benteng, lain jang menyerang, jang pertahanan. Sebenarnya jang pertahanan bukan untuk menyerang orang lain, jang pertahanan. Ngan ku sabab can siap teh. Ulah waka ajarkeun nu itu ajarkeun dasar-dasarna. Dasar-dasar agamana sing kuat. Dasar-dasar agama sing kuat mah ilmu karet teman nyusul bakal dararatan. Seueur guru mah gitu. Urang mah cenah ulah hayang kebal dibacok. Urang mah kudu hayang teh ulah aya nu ngabacok. Tah gitu. Kebal ngabacok tapi ulah poe anu ngabacokan wae. Riuh. Ini urang mah nya ulah aya nu ngabacok we gitu tah. Mikeun bae ari gaduh mah gitu nya. Tenang. Kagok jeung geus kagok. Wa zajruhu nomor 15 jeung nyegah di sana. Nyegah muta'alim an yurida tina yen ngarepkeun bil ilmi kalawan ilmu annafi anu bermanfaat. Gaira wajhillahi ta'ala kana salian kariduan Allah ta'ala. Ketika ngaji ilmu-ilmu anu bermanfaat terus dijelaskan di Bidayatul Hidayah secara umum ilmu manfaatnya ilmu an-nambihan
rasa sieun ka Gusti Allah. Eta ilmu nu manfaat. Ilmu anu sanajan seueur ilmu tapi henteu sieun ka Gusti Allah, ilmu teh mantak cilaka. Tapi lamun ilmuna sakedip nambahan ka sieun ka Gusti Allah eta sae. Komo lamun ilmuna seueur nambahan langkung sieun ka Allah. Saur Kangjeng Nabi aya dina sapalih riwayat Siti Aisyah ngariwayatkeun hadis. Dina suatu hari Kangjeng Nabi keluar dari nyeti bumi Kangjeng Nabi. Aya sahabat menuju ngabanding-bandingkeun wah cenah kuring can nanti can sare can sapoe-sapoe ibadah. Full ibadah. Jadi jadinya rezeki oh ini urang macan buka-buka bisa beberapa poe. Wing mah teu kawin komo. Hayang ibadah. Soalnya naon? Hayang fokus ibadah maca Quran, tahajud bisa jabana puasa. Soalnya ari geus kawin mah boro-boro puasa. Geus kawin mah boro-boro itikaf. Bisa jabana. Di masjid di teang. Lila teh di masjid teh. Itu budak kayak jajan. Oh, mikirnya orang mati kawin gitu. Kangjeng Nabi nguping eta langsung kieu. Ye, cenah. Ittaqullah mastata'tum. Sok takwa ka Gusti Allah samampu kalian, samampu adaran jeung. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Yo nupang takwana. Kami nupang nyahokna ka Gusti Allah mah. Kami nupang sieun ka Gusti Allah. Tapi kami biasa puasa aya bukana. Untuk setiap hari puasa bahkan teu nepi ka mati geni. Terus naon teh pami wengi tunduh kulem-kulem pami henteu nya ibadah gitu nya. Terus kami oge nikah. Kami oge nikah sareng Nabi. Jadi terlalu berlebihan tingginya bab ibadah teh bisi eta timbulna tina nafsu. Disitu nafsu. Jadi henteu sae ari timbulna tina nafsu mah. Nah, ulah sampai ngaji ilmu nu manfaat seperti ieu nya, ilmu nu fardu ain. Ini kitab-kitab ieu teh kan isina sadayana ilmu fardu ain. Terus dina Riyadul Badiah teh ilmu fardu ain itu. Ngaji kitab ieu, ngaji kitab Riyadul Badiah sareng sapina nu tasamat. Ulah sampai diniatan teh niat selain Gusti Allah. Minimal kudu aya karena Allahna lah. Minimal nanti kudu aya karena Allahna. Wasabdul muta'allimi jeung nomor ka-16 nyegah santri an yashtagila tina yen katungkul sibuk bi fardil kifayati kalawan fardu kifayah qoblal faraghi dina samemeh longsong beres min fardil aini tina fardu ain. Ngaji teh langsung fardu kifayah. Geus langsung diajarkeun fardu kifayah. Ari fardu ain can kaaji. Sedangkan ari ngaji kudu fardu ain heula. Ulah ngaji fardu kifayah ti heula. Pujian aki kapungkur inget we. Unggal rek magrib teh sok gitu. Ini ngaji itu kudu fardu ain heula, ulah waka fardu kifayah. Saatnya maksudnya teh ieu mah ka si ustadzna nu guru ngawurutkeun ulah langsung fardu kifayah, ngawurutkan fardu ain. Iya. Fardu ain seperti dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, dasar-dasar akhlak tasawuf, teh eta heula. Tos beres fardu ain, mangga karena fardu kifayah. Jadi saya nama sateuacan masantren keluar teh dasar-dasarnya sateuacan masantren lah gitu nya. Saya nama dan rata-rata yang masantren teh pas tamat SD. Untuk di SD mula. Hari tos tamat SMA berarti tos balik gitu. Nah, minimal sateuacan masantren teh fardu ain tos biasa lah. Soalnya di pesantren mungkin kadang di pesantren teh aya ulang fardu kifayah heula kumaha pesantren. Itu aya langsung fardu kifayah. Ini kena hati-hati. Wa
fardu aini ari fardu ain nasi santri muta'alim. Nu fardu ain teh naon? Eta islahu dzahirihi meresan dohirna si muta'alim wa batinihi jeung batinna si muta'alim bitaqwa kalawan takwa. Takwa dohir batin anu diawas dina kitab ieu. Mari ari batin mah can ka bahas secara ieu nya. Kabari nembe disinggung-singgung wungkul. Nya takwa dohir batin eta nu fardu ain teh. Dina kayakinan dina bab keimanan tauhidna tos leres gitu. Diatur dina ilmu tauhid bab keyakinan, terus dina masalah dohirna praktek ibadahna takwa dohirna dibahas dina ilmu fikih. Terus oge deui urang teh butuh kana ahwal sir kana hate rahasia atanapi amal hate ketika ngalakukeun suatu ibadah teh da Kangjeng Nabi nyontoan teh dohir jeung batinna. Urang kedah turut tumut ka Kangjeng Nabi teh dohir sareng batin. Kangjeng Nabi mah ibadah teh ikhlas karena Allah. Urang ge lamun turut ka Kangjeng Nabi teh ketika ibadahnya kudu ibadahnya ikhlas karena Allah. Dengan derajat ikhlas teh kan kamari beda-beda teh. Aya ikhlas awam, aya khawasul khawas. Nu terakhir wa mu'akhadatu nafsihi jeung ngarawat awakna si alim awalan dina mimitina bitaqwa kalawan katakwaan. Ieu nu poin nanti penting ini. Si alim teh kudu memperhatikan dirina heula, kudu takwa heula. Sehingga nya aya riwayatna seorang tabi'in nyarios ka Sayyidina Ali. Aya nyarios ka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cenah. Nah hanya cenah. Ari murid araranjeun mah begini. Namun teh lamun ajar nyarios sementara langsung di kuping, tara langsung di gugu. Aya gitu nya. Aya nu tara di gugu tara di kuping. Pan kapungkurna cenah sahabat sok langsung ngararuk di gugu. Jawaban Sayyidina Ali teh nya meureun. Harita mah anu ngawurukeunna Kangjeng Nabi. Santrina urang. Sahabat. Ari ayeuna mah nya nu ngawurukeunna urang santrina maneh. Santrina teh maneh. Jadi sebenarnya misalnya teh maneh. Maaf sababna da urang mah santri Kangjeng Nabi lamun di titah teh ngagugu. Ari ayeuna pas ka maneh jadi santri itu teh ngagugu. Wah gitu nya. Eta mah kesalahan kumaha ya? Urang mah ngadugikeun saur-saurina gitu. Ya tapi sanes berarti kesalahan teh di santri gitu. Kadangnya guru salah nyontohan, tapi kurang contohna, kurang jelas, ngajelaskeunna kurang pertela bisa jadi. Tah nya nu pokokna si alim teh wayahna kedah memelihara dirina heula ku katakwaan. Liak kadia supaya turut tumut saha al-muta'allimu santri awalan dina mimitina bi amali kalawan pirang-pirang amal si alim. Wa yastafida jeung ngalapaeda si muta'allim sanian dina kadua kalina min aqwalihi dina cariosanna si alim. Atau di pasantren mah kitu panutan sistemna teh teladan dicontohan. Kami di pesantren-pesantren mah ini keunikannya di antara keistimewaan pesantren gitu dicontohan ku guru-guru teh. Ini pesantren anu leres gitu. Ini pesantren anu memang aya oknum-oknum anu tidak bertanggung jawab gitu. Kiai-kiai teh nyontohan sanes ngan saukur macakeun, sanes ngan saukur ngajelaskeun, tapi langsung dicontohan. Bahkan kaidah-kaidah teh mah langsung dipraktekkeun dina kehidupan sehari-hari. Jadi katingali sehingga santri teh sanes ngan saukur narima ilmu tapi oge apa cara berpikirna guru sapertos kumaha, cara bersikapna sapertos kumaha. Santri teh jadi apa? Jadi di antara kelebihan pesantren anu memang ayeuna pesantren teh diberitakeun teh negatif wae.
Nah, itu 17 perkara anu jadi kode etik atau adab seorang alim. Artinya si alim oge terikat aya etikana, henteu bebas gitu ya, henteu asa urang pang ajinana, henteu asa urang pang ustadna. Tetap aya batasan-batasan moral, etiket anu memang kedah dipatuhi. Jadi dia ge pamisim kuring aya anu teu sesuai sareng ngetos diawas itu dina bab adab. Meureun tadi teh judulna ge mun teh bab naon tambah bongkor teh ya. Tambah bongkor peda teh aya nu macakeun kitab goneng nya abdi kalarasan pernah ngawas kitab goneng ngawaskeun ya ngawaskeun. Mun pami aya nu kirang sareng etikana sareng adabna sok emutan gitu. Da moal mantap di benduan insyaallah. Nah, lo assalamualaikum. 17 perkara soal seueur adab etika. Ari nu ki santri mah ngan saukur 13. Nu santri. Alim menurut berarti seorang alim, seorang guru ustadna. Wa in kunta muta'alliman wallahu a'lam bissawab. Kopi Pak. Kopi.